Sendirian? Iya nih sendiri. Katanya si Tony sama Rija mau datang. Nah tadinya mau bareng, tapi terus? mereka telat. Jadi ya udah Udah mereka diserok? nyusul. Udah sih udah diserok. Oh, ya Bentar udah. lagi paling. Garing. Kemana ini? Kesana kesini nggak dapet Sherlocknya. Tuh dia. Gue nyari. Kesana kesini Sherlocknya nggak bener. Ya nyasar. Udah sesuai dengan titiknya kok. Wah, Salah kali. Motor lu di mana? Tuh motornya disimpan di warung. Habisnya nyari-nyari nggak ketemu. Yaudah yuk ngobrol di rumah aku aja. ayo. Iya duit menang 30.000. Terus? Biasa, saya goceng. Etah. Ya goceng heula. Iya uang kas. Hete. Kade poho. Moal. Iya tabungan akhirat. Heula maksudnya nggak mana? Share sodako moal. Kudu sodako meureun. Oh. Tah, ieu tinggal jasa goceng. Hete. Kena kopi. Siap. Kumaha mau kasih lilis ya. Nah, itu. Ayo siap guys lah. Jep, lilis. Cih, jeung lalaki eta. Oh, Wah. Mangsa ieu. tewak we na malah. Woi, Apa itu, Lis? Oh ini teman. oh teman. Kayak anak kampung sebelah ya? Udah deh mas, nggak usah macem-macem. Iya, cuma satu macam, Lis. Biasa. Emang ada apaan sih? Biasa, suka mintain duit. Udah kasih aja. Udah biar nanti jadi kebiasaan. Udah dikasih aja. Ya, Udah nih. Pakai duit aku aja nih. Kasihin. Ini Tulis. lumayan, Jep. 2.000. Jadi 40.000 belum tadinya. Oh. Baca. Lis, Aduh, uang nggak soal. jangan bilang ke Om Alek ya. Ya, Masalahnya- insya Allah. Ya, ini masalahnya urusan laki-laki. Beres itu mah. Ya. Gue masih penasaran Ton sama yang tadi. Kita balik lagi yuk. Udah biarin aja. Udah biar itu mah urusan laki-laki. Ayo kita pulang aja. Gua tunggu di rumah ya. Ya udah. Sanu micen ieu. Sia teu sopan ka aing. Emang aya masalah naon sih, ha? Sugan teh jara raguan aing mah. Karep di kitu sekali ge kalabur tai lah. Kang, Aya naon sia? Ni riweuh. Kang, kurang digebugan jeung si Tony. Kusaha sia digebugan? Pu lembur sabelah, Kang. Hitonina ka mana ayeuna? Keur diubaran, Kang. Setan teh teu nyawa aing si Codet penguasa CR. Terus
Ayeuna urang kumaha Kang? Ayeuna ku seteangan, bila perlu aing turun ku aing dicak-cagan eta nu di dinya budak. Siap Kang. Ayeuna urang arek nangan barudak heula. Nyanggeus atuh Kang. Sarua jeung nang tangan aing ari kitu mah. Anon, Bah? Abah nggak ada beja, lemur ini diserang. Bener, Bah? Bener. Nggak ngeriung lu gitu. Sia ka mana, Jeff? Ya. Kedeu. Ya, mending nyumput. Ngumput. Kumaha, Yong? Nyumput, Yang. Bahaya Isya. Sudah sini gara-gara. Si aing pati nyerang. Pati budakan kurang palak tah. Anan menyumput heula. Ngumput heula we nya. Ngumput heula we. Kira-kira keuntup lawan. Teu keuntup cabut. Urang intip heula. Hayo. Ayo, Bah, ini, Bah. Gedeng-gedeng, Jep. Ulah nyumput, Jep. Kumaha lamun lembut urang dibeuleum, Jep. Emang si wani. Yeuh, urang atur strategi we. Kumaha coba? Siapkeun bedug pacul parang ayeuna mah. Tidak sama nek ngembon. Cih, lamun aya mana babad we geus. Heuh, makana urang nyumput heula. Urang can aya persiapan. Wah, heueuh. Hebat. Paur ah. Jep, tempo, Jep. Bisa aya we. Tempo. Nyekelan wae. Kurangan pisan sia mah. Tong nyekelan, tong wae, sok poho. Ya, Bah. Bah, di Bah. Kenaon? Anu nyerang tadi karang nepi mana? Cih, iya mah beja di si Pengki, tapi beja di si Komeng. Waduh. Karek beja hungkul, bejaan si Pengki teh ka dieu. Sugan teh geus ngumpul. Karek nyerang cenah kitu. Wah, iya mah. Suka teh geus nyerang. Can. Aing geus ruas Komeng aing. itu teh si Pengki teh bejaan ieu gitu. Ayeuna mah kieu we. Tapi kan paling tidak ada kabar sih. Tah heueuh bener. Ayeuna mah kieu we. Cong balik heula we. Kira-kira nyerang. Atur strategi deui urang. Berarti, Jep. Kedeng, si pengke ke orang suka orang tanyaan. Bener. Mainnya beja ti saha? Tah eta. Bener tuh. Heeh. Aing direuwas goblok kabawakeun si Iyong aing. Tadi aing jadi leuwas. Wah, aing teh mah sebenarnya aing lamun aing nyerang ku aing dilawan sorangan ge wani. Ya, Iya. Mulai wani. Borangan uge. Goblok sama. Emma geura balik selain Emma wih eta seragu dagide Oke. Nguk. Kali saya dong, enak Kamu si Jeffrey teh jeung si eta si Yong. emang enak nak Eta teh hideung tah. Babaturan si Lilis datang ka imah. Dipalak ku si Yong si Jeffrey. waduh emang gitu si Iyong jeung si Jeffrey emang kos gitu gebugan we lah geus Kira-kira di mana jelema ayeuna? nya di mana dia tuh tepat tongkrong si Jeffrey paling di dinya lagi diatur ku Pengki hayu Aing mah teu kudu diantar Pengki. Sorangan ge jadi tiba heula ge aing mau naya urusan naon ge. Sorangan wae aing mah. Teu kudu mawa jelema loba, sorangan aing mah. oh si Jeffrey emang kunaon nak Eta dilijak ku aing beheungna. Tuman budak kos gitu mah. tah itu setuju pisan Pengki mah mun bisa mah si Jeffrey asupkeun ka kocok dilajak sekali itu sekali Emang goblok tah preman Sebiteng. Dengarkan pisan ka aing. Asa ditijak hulu aing. Asok mangga, lagi gebugan deh. Oh, yang nggak sih mah atuh dah, asal aing usul si Jeffrey ge. Modar si Jeffrey, teu ku aing sia, ku Alek modar sia sekalian. Cek aing mah Jep, pasti Kang Alek neangan deh. Pasti neangan jelema eta mah. Apa? Tuh anu neangan Jep. Sia mah sudah naon ha? Ngos lista maja utama sia.
Jeung aing urusan siap. Babaturan silis dipalak ku sia. Itu pakai 10.000 Kang. 10.000 ge duit eta urusana. Tempo atuh babaturan saha eta. Alo saha si lilis teh. Dasar sia mah tengah hargaan aing. Cing ku aing lah. Sia naon nek miluan deui ha? Masalahnya si Jepri mah cuma malak doang, Kang. Anu ngagebukan si Komeng. Gebukan saha digebukan? Baturan si Lilis. Di mana si Komeng na ayeuna ku aing sekalian? Justru teu nyaho ayeuna teh. Iya ku aing biar horok Komeng ya. Bila Kang. Ku aing ya. Cicing nyong, cicing sia lah ku aing ya. Bila Kang. Ku aing mau tinggang ku aing ya, ku aing ya. Bila Kang. Hah? Ulah rek nafsu wae dulu. Ayeuna anter aing ke si Komeng ayeuna. Hah? Tapi bener teh si eta si Komeng bener nenggelan babaturan si Lilis. Bener, Kang. Ayo antar. Ayo anter aing ayeuna ku aing. Aing beunang duwe ka antem. Sia si Jep udah. Iya. Semua terapok-rapok. Aduh. Sia si besul. Cuma Jep nyaut mama Lilisnya mau. Aing mau manehna. Sia ke malak wae itu. Duh kumanya. Gara-gara ribut kamari. Lembur aing diserang. Apa aing kudu kabur wae nya? Lamun kabur, aur lembur aing dibeulem. Nyerahkeun aing sebagai lalaki, waing kudu gahareupan ya. Anak kelas siang, Meng. Aya naon sia ieu, Lek? Aya naon. Sia urusan jeung aing. Emang bener aing kamari ngagebugan, tapi aing teh nyaho eta babaturan alo sia. Sia teh tempo-tempo atuh, Meng. Sia teh seperjuangan jeung aing baheula. Cing atuh dulur alo aing mah. Ulah main gebugan wae. Tapi lamun ieu terjadi ka ente kengalek pasti ente sarua digebugan ku ente. Emang kunaon? Aing kelempang di baledog botol. Terus ayeuna mah masalah aing jeung ente gampang. Tapi lembur urang diserang. Usaha kulum berbeling musuh urang baheula. Jagoan ge eta mah patalukan aing baheula, Meng. Makana urang kumacarana. Masalahna masalah naon heula ya aing? Eta masalah ribut aing kamari. Ngagebugan eta teh ternyata orang lembur beling. Ya geus, ayeuna mah urang siapkeun barudak kabeh. Yong Jep, ayeuna ente ditugaskeun ku aing. Udangkeun mau kamen di lembur. Ong mana, Meng? Mau nu keur sare, kusur ku sia udangkeun. Anu di leuweung sina balik. Anu keur dagang sina pre heula. Pana kabeh mau udangkeun ku ente. Ya geus, ayeuna mah kieu, Meng. Barudak kabeh maung anu aya di lembur urang. Udangkeun kabeh. Di harga diri. Kampung urang. Tapi ke kampung Batur reka dulu kampung urang mah. Ya geus ada strategi kabeh. Sia kada Yong, Jep. Meng. Babaturan urang nu baheula udangkeun kabeh. Siap. Ya geus sok siap-siap ayeuna kabeh. Kang. Kumpulna di mana, Kang? Titik kumpulna di dieu kabeh. Di dieu kabeh. Ke di briefing ku aing duaan. Sok ayeuna udang-udang kabeh. Harga diri yeuh. Bah, kumaha, Bah? Kita ngadenge-denge sok ribut wae barudak teh nya, Bah. Iraha insapna budak teh nya. Jeung kitu we meureunan hirup teh nya, Bah. Ah, hayang. Assalamualaikum. Salam. CCTV kipas tama. Ya, Kang, baheula ngajeta, Kang. Enak sih. Lembur keur genting ya. Genting naon, Jep? Pokona mah genting lah. Wayahna ayeuna ka ditu heula kumpul. Kumpul ka mana? Aing ujug-ujug daratang kieu. Popona maung anu aya di lembur, wayahna kudu harudang. Heueuh, maksud tujuanna kumaha ieu? Lalaunan heula ge ngomongna. Ayeuna geus siap. Pokona mah jiwa maung-maungna kudu kaluar deui. Ieu lembur arek diserang. Payah.
Mah ya. Kumanya. Pokoknya mah kudu karumpul. Heuh Yong. Bener. Ayeuna keneh ya di tarunguan ini. Ayeuna keneh. Heeh. Akang teh kan baheulana preman. Wayahna ieu demi lembur urang ieu. Lembur rek diduru. Heeh, bener kadinya nama. Urang kudu ngambil lembur. Tapi keheula ieu nekeun penjelasan heula uing heula ieu. Aya naon wae Kang. Keheula uing mamang bareto teh heueuh maung nya. Setiap aya masalah aing paling nomor hiji. Aing sieun kana nu kararitu. Wayahna ayeuna kudu hudang deui. Heeh, bener tapi pan aing keur boga usaha ge belajar usaha, Jep. Buset, Yong. Usaha. Gampang usaha lamun geus lembur aman karak usaha. Heuh pan aing teh pan kamari aing bujangan keneh. Pan ayeuna mah aing geus boga pamajikan. Nah, pamajikan aing para naon aing teh usaha mah. Wah, geus insap berarti ya. Insap amun gitu mah. Gampang ke insap mah. Berarti jadi ucing ya. Tadi nama ungi. Keheula lain masalah ucing atau nona. Aing mah lamun misalkan hayu diserbu hayu, mun misal bener eta kampung aing diduruk atau kumaha hayu siap. Duh, mau kayaknya teh mau rek dihudangkeun deui. Ngomong teh teh harudang, aya teh kumpul di ditu. Ngajagaan lembur. Ngajagaan lembur. Ya. Insyaallah. Ya. Barato kan abah teh nerak dikadek. Ya ya. Anu masih nerakan itu. Ya, henteu sih ayeuna mah. Henteu keneh. Kamari dikadek dorak kita. Bocor ieu. Yong. Aduh, ai. Bocor. Salah nang. Rep. Kayak kumangga kayak gitu dah. Geus semua nama, yang penting hadir. Hadir kau masukannya tungguan. Nungguan ieu ulah henteu ya. Oke lah. Oke mau sawarkeun aja jeung pamajikan jeung anak-anak ya. Siap. Masya Allah ya mau ampun ah. Mat. Nang sia. Enon sih ya, Jep, enon sih ya. Aing keur ngelori koti undang-undangkeun. Yo. Sia ngadenge teh tadi budak. Enon sih. Si Komeng di tangan si Codet. Emang kunaon? Si Komeng ngagebugan eta, anak buahna si Codet. Oh, terus? Tah si Codet teh neangan si Komeng. Oh. Terus kumaha ayeuna? Tah ayeuna siap-siap yang ngajagaan lembur. Moal aing enak mah. Geus moal ributan deui. Kunaon? Aing geus dagang bubur, geus tenang aing geus kusa. Geus moal daek deui aing ributan enak. Ya. Sia udah dagang bubur wae, be wae nya. Nya kajen BG. Wah. Iya. Solider ya sia, lembur arek diduruk oge. Pokona aing geus moal ributan deui, geus tenang aing dagang enak mah. Geus capek aing lah ributan wae teh. Berarti sia insaf. Oh, untungna insap aya nama aing. Oh, insaf. Ya. Hadir mah hadir, nya. Heeh. Gula goreng teuing. Geus ributan sia lompat-lompat kek. Heeh. Moal. Kaang sia teh. Moal pokona mah aing geus moal daek ngilu kituan deui moal aing nama aing. Geus insap aing enak mah. Wah, kudu dibejakeun ieu mah. Bener. Bejakeun ku aing ke. Sebae Kolot, balik. Pak Ibu ge daeng arek marangkat. Heuh, arek marangkat. moal geus aya mah. Geus man sarea weh ka itu mah. Aing geus insap ayeuna mah. Sia lamun bisa pas budak kerleut dorongan saya nu ngadorong kumaha? Oh nyak wae. Pebebet ku aing di tengeulan. Nah, ya kene berarti Aya kene. Dan soalnya ngajaga dagangan aing gerusak di hancurkeun mah nya aing apa berbuat ku aing tenggelan. Justru ieu teh budak ditu arek nyerang. Nyanseu eta mah siapa ka itu amun manehna ngarusak dagangan aing turun deui. Da ngarusak dagangan aing. Wah, berarti ente teu asup strategi. Pokona geus insap moal seug Jep yong sia. Ayeuna mah kieu, Jep. Geus keuneh. Sobat mah. Lamun misalna nu nyerang ka mana mun kumaha dijagaan. Urang mah tong ikut campur ka Ya geus eta mah tanggung jawab aing. Ake duruk sugan dorongan, arek baraya sugan buburna. Jen teuing tanggung jawab aing teh mah. Urang tinggal bebeja geus komeng. Oh, geus. Sepejakeun ku sia yong nya. Aku aing Siap nya. Preman asup banu aring sap. Heeh. Si aing ngejep aing teu yakin da daratan.
Aing teh yakin daratang sih. Tapi kan iya lembur orang rek diserang yong. Lamun diserang teh main acaranya kene pejet juga main nama arusaha ieu. Aing karunya nya. Kamu si Robert mah uang bubur. Lagi lembur cenah. Lagi serangnya kene aya. Pasana saeutik mun anu nyerang teh. Tidak. Saya diajak kana kerja sama na teh ya. Bener aing lembur rek pejet juga lah. Yang penting aing aya jatah we setiap teh teh Jep. Ada orang bebeja we lah, aing teh yakin daratang sih. Kasih komeng. Nya heueuh, paling penting urang geus nyelesaikeun tugas. Oh iya lah. Geus ngahudangkeun maung-maung. Mau geus areuhan sihungan teh eta mah. Heeh, duh aing mah. Aing nama urang malak we. Ayo. Urang anu teu malak mah bukan duit. Yang bener tuh buka rokok-rokok aja. Heeh, sing hidang atuh. Rada menang gedean ke. Ulah goceng tarima ulah tarima mah goceng. 2.000 ulah ditarima mah. Goceng tarima. Goceng tarima. Naik kitu si Jepri minta naik. Oh, geus ku aing ge. Siap tuh modal. Aing naon wae. Naon sih? Ket ieu eta dikebugan tadi. Aing dikebugan, Meng. Tapi teu kunaon sih? Henteu aing tadi mah mau buset tingkat barang apa aing. Yang geus ku aing tadi diubaran. Budak lu kamari teh lain. Heueuh, nu ku ente dikebugan siga nama balas dendam. Baturna nya. Serang kamari. Pokona aing kieu we aing mah mau bedog ya. Aing make jimat aing heula ya. Maksudna kumaha? Cuang serang deui. Serang cenah yong. Oh, sebuah aing di kamari. Geus dikebugan aing ge serang deui sih mah. Nyerangna urang mana cuang bongohan. Mana keur sorangan antep enggeus. Kalemburna. Kalemburna. Kalembur. Aya aing geus tenang. Aing teh mana naon nya? Sangke di ditu pan aya kayun aing naon cokot we. Aing mah mau bedog ya. Oh, geus ajab lah. Cek aing ulah nyampeurkeun sia si Komeng pasti ngajak ka dinya. Ya aing teh nyaho si Komeng. Aing teh mah kalarang. Teu ngeuna sia digerebugan ku saya aing. Makan aing sieun barudak diserang nih ya aing. Kade saulah lompat nya. Tempo Jep, ayo Jep. Ya budak tempo di dieu. Oh, masih sudah. Ya nang komen dia, komen sudah ya. Wih, ada apa tuh? Woi, ada apa tuh? Allah. Kamu kenapa kamu? Saya Pak dikebukan ku si Komeng, anak buah jeung anak buahna. Udah, kamu sekarang ikut dulu ke rumah.
Yo, Meng. Sia eta budak modar sia dikadek ku sia. Kumaha ge eta? Heueuh aing ge power pae manehna. Siapa main kadek wae sih? Aing kalepasan, Jep. Kumaha sih kalepasan? Aing geus surga urusan jeung aparat geus kieu teh. Tah heueuh aing musuh amun aparat geus urusan aparat aing sieun. Sini tewakna aing mah. Heueuh atuh kumaha carana ieu urang? Coba si Codet pasti dendam ieu. Aing urusan si Codet mah jeung aing urusanna teh kudu jeung sia. Aing ge paur di aparat masalah aparat ieu. Nya angger we si Codet amplok jeung aing mah aing babak belur. Da babarengan. Terus ayeuna urang kumaha? Ayeuna mah mendingan ge urang aing ka guru aing heula we. Aing boga guru sakti supaya ente dieusi sarua. Aing geus kudu wae. Da kumaha atuh sia kan sohib aing. Kudu ngilu jeung aing, batur aing. Terus ayeuna urang kumaha? Apa urang kabur apa ka guruna heula ieu Jep sia? Aing bingung lah. Makanya ieu mah pasti ya. Kita preman 10 meter. Datang ieu mah pasti. Wah, aing dibaban ku aing. Tong sieun sia. Heuh, manehna teh sieun. Aing can kawin, Meng. Sia mah tenang ku aing pangnengankeun. Pokona aing sia duaan kudu maturan aing. Aing antir ka guru aing tuang ka Jakarta heula. Tuang cekal Monas. Aing Monas dicakal malah ketangkep ieu. Emang nyaho di Monas? Di Jakarta. Oh Jakarta cenah Jep aya Monas. Aing mah milu ah. Ieu sia mah kitu. Aing mah ka guru sia ngilu aing nya heula lah. Geus aya ka guru heula sia we Meng. Daripada urang ke diserang. Tapi budak geus pati neangan ieu. Hayo. Di mana sih? Jauh teh. Tapi aing ngomong-ngomong lapar. Tah. Pan sia yang deket imah sia. Sia kudu nyokot sangu heula. Sia baik ka imah. Saker aing nungguan di dieu. Tapi aing moal naon? Moal. Ka aing standby di dieu. Ka dieu sia nyokot sangu teh ka dieu deui. Ka dieu Jep aing pasti ka dieu. Da aing geus sieun atuh dideng. Maya nu ngadek aing nu ditewak ke. Ya geus buru-buru aing. Buru-buru. Jangan aing lah. Aing tungguan di dieu nya. Heueuh, poin tungguan di. Ya aing nitip ieu ya. Kecolek tai dibawa. Ya aing geus. Aing kudu kieu malah diajakan ribut. Heueuh. Kecolek tai dibawa. Parah. Ngomong. Mari karasaeun tah kos aing kos kieu yeuh. Ka siga aing atuh bedog. Ya, orang ulah nungguan di dieu. Di mana, Jem? Nyumput weh. Ayo. Nya, ka sieun kumaha? Engke lamun aya urang gorowan. Ayo siap. Goblok ke mana si budak? Yong. Sama boloon aing tinggalkeun. Lain ninggalkeun boloon. Aing buka dia nyumput bisa anu mudak, bisa anu nyahoeun. Yong, ada sedar jeung kerupuk doang aing. Mana deui, Meng? Aing geus sakieu-kieuna. Tuh, saung lagi bang sakieu-kieuna. Ya kerupuk ge peot nih, aing bawa daripada lapar cai aing teh. Kumaha Jep lu iraha eta? Nya teh nyaho Jep aing ge. Aing mah. Lumayan lah daripada orang lapar ganjil bedeng doang Jep. Ka aing di jalan mah jajan deui. Sia mah Jep aing sakit gedaek. Geus lah, aing pada we lapar ya aing ye. Lumayan geus ya. Sia leungeun sia bersih teh ye. Sia geus ngepet bolo ge tadi aing nempok. Sekali daripada lapar. Aing cai. Sia geus sarua sok kobet Jepri. Dog aing. Ingat. Ya, lumayan lah. Yang sama kerupuknya cek lambai. Yang bagus atuh cenah. Banggi geus semua. Tapi ya, Matanya sama kelang sama. Mana belakang? Bagi dua. Minta tadi kerupuk dicek lambai sih. Aing dan kejo doang. Heeh. Bener aja ya mungkin mah ya pasti biakeun. Kami ngahurinan lu namanya cian kagehan. Nanti ini baik aing ini Jep dia saat ini. Emangnya nyusak kabeh. Emangnya. Ini mah cuma merah. Oh, saya kopra. Kalau ngomong mungkin hari ini warung nah. Batu sorangan wae saman mah. Saraka. Nah iya cuma piring detik, nya kotak kieu nya calangan. Entah. Ya,
Tuh buru teuing darah manten. Enggak ada mana. Tuna. Atuh piring aing dianggeutkeun mah. Ih, ngaku ieu. Buru goblok, buru. Perasaan kayaknya ada yang datang ya. Sepertinya murid saya ada masalah. Masalah apa ya? Main, jauhkan itu. Kedengeran di dekat. Ayo. Ajab ieu mah kudu aing. Bah. Ada apa kamu? Ada masalah lagi, Bah. Masalah apa lagi yang kamu hadapi? Saya bacok orang, Bah. Udah, duduk aja dulu. Ya, Bah. Jep, duduk. Bah, saya habis bacok orang, Bah. Anak buah si Codet, Bah. Si Codet itu kuat, Bah. Badannya dibacok kebal, Bah. Si Codet? Jangankan si Codet, gurunya juga kamu lawan sekalian. Bah, apakah saya harus kabur, Bah? Jangan kabur. Kalau kamu kabur, nih gurumu akan malu. Mana, Bah? Tunggu kamu di sini. Siap, Bah? Eta guru sia. Hah, guru aing eta. Eta sakti. Sakti nyahoan mata kain ka dieu ge. Si guruna geus lila. Lila aing. Lila aing teh. Ya, ngomong bisa minta pelet. Tinggal ngomong sia ka manehna. Saya kemarin si Lilis. Tengah saya tuh gitu mah. Iya, apa aing baturna. Sia ulah pasien di daerahkeun atuh teh gampang. Ada nang ngomongin wae. Ya siapa itu mah gitu-gitu aja meni. Besok kan minta pelet situ dari dia. Aja saya gak ada minta pasti nage. Ya aing sorangan ka dina kieu moal jeung sia. Aing sia, Meng. Oke. Tapi aing kan keur nyokot sesuatu keur cicing. Itu bener sakti. Sakti goblok eta. Nyawa awakna teh jangku badag. Jengutna panjang aing mah tara cara-cara nang guru. Mana abah sia jengutna panjang bloon. Ini mah sakti aing tadi kuat terus. Goblok ieu mah. Nutup bola ge eta meja. Ya, Bah. Wah. Seperti janji saya, Siap, Bah. saya akan kasih kamu bekal Uyut ya. ke Jakarta. Jakarta. Buka mulutmu. Bah, terus saya gimana, Bah? Sekarang pulang kamu. Si Codet gimana, Bah? Lawan si Codet. Aparat gimana, Bah? Aparat urusan saya. Ayo, si wanita kalau di Codet. Panggil di bejang si Abah tidak lawan. Bah ya, pulang, Bah. Ayo salaman si buru. Mana, Bah? Lebahnya. Ada. Dasar si Komen. Preman Spiten. Aisyah tadi diberi naon sih? Ayo ngarasem kieu. Ayo, si kudu diberi lembing. Ih, ayo. Kumaha sih? Ayo. Saya teh percaya, geus yang penting urang mah diberi si Abah ieu geus. Lain masalah aya. Pang ge dihakan geus. Heuh cung ke si Codet lawan lo lain. Enak geus tenang urang heuh. Tuh diberi jimat tuh si Abah. Ayo. Siapa? Cicing pisan nih. Aing sieun goblok.
Lek, ya kumaha ya. Si Codet lamun datang ke urang ka dieu. Tuang gebukan we kuduan. Karena budaknya kamari parah ku aing. Dibabat segala. Kan, Meng. Tong bora anak buah si Codet. Anak buah urang ge si Inyong. Beak tuh. Tah eta makana aing lamun kira-kira si Codet ka dieu mah ku aing disikat deui tidak perlu. Nyaha naon deui si keur nyerang lemur urang mah. Ya heuh, boro-boro si Codet. Belanda Jepang datang ke urang hadang ku urang. Naon sih? Bener. Aing teu tari Malek. Aing penasaran kene ya. Bahkan aing hayang duel jeung si Codet bila perlu ya. Loh, Meng. Bila perlu make kuduaan orang hajaran si Codet ku aing. Bener tuh? Bener. Tuh kudu sieun urang mah. Kumaha ge mah datang ka lemur urang berarti penyerangan ka lemur urang. Hah? Bener. Bener, Lek. Si Codet datang. Kedengeula aing datang ka dieu arek nyelesaikeun masalah supaya beres. Maksud sia naon datang ka dieu si Codet? Sanajan sia tiluan, aing ngabelaan harga diri kampung aing. Aing datang ka dieu arek menyelesaikan masalah supaya budak nu diharap ulah tepikeun ka aya korban deui. Supaya damai urang ayeuna. Kedengeula aing datang ka dieu arek minta ganti rugi. Masalah ganti rugi gampang jeung aing. Tapi aing hayang ngajajal sia heula Codet. Kedengeula Meng. Lamun sia datang ka dieu lamun hayang minta ganti rugi. Di aing ge sarua. Si Iyong ayeuna ka di rumah sakit keneh. Kedengeula ya. Pokona aing ka dieu ge arek ngabereskeun urang ngopi we ayeuna mah supaya meunang saeutik ewang. Sia datang ka dieu arek minta ganti bar duit. Aing datang ka dieu arek minta biaya 5 juta. Kehola ngeunah wae sia minta ganti rugi 5 juta. Anak buah aing kumaha caritana? Aing minta biaya 6 juta pengobatan anak buah aing. Mun kitu mah aing ngomong 1 juta atuh. Pokona sia, lamun teu bisa mayar 1 juta, mah bisa balik di lemur aing. Benar sia. Wa aing sia lamun teu bisa mayar 1 juta, wa aing dikumpulkeun barudak sia mah bisa balik di lemur ieu. Tah aing boga duit 200. Mahi teh mahi kudu mahi. Tah ayeuna geus beres. Aing ayeuna arek balik. Sok sia balik. Duh, kalau aing nombok. Aing geus hoream aing urusan jeung preman sepiteng lah. Kayak mah geus ulah urusan jeung maraneh tadi lah. Aing jadi pusing ka aingna. Lumayan 200 ya. Si Alek kemana ya? Lek, sia kemana? Naon sih, Meng? Eta duit 200 aing nu geulutna sia nu menang duitna. Keur ngobatan budak. Geus gede bae si Iong mah. Cepewang goblok sia. Duh, cuma tibang handu saking ge hayang wae tuh da. Sia mah aing ge panjang ngopi sarua. Kocap eta. Buang aing cepeh. Cepewang. Si Iyong si Jepri. Urusan aing si Iong. Urusan aing si Iong mah. Geus pokona tah tuh. Sia mah. Cuman hayang wae cuma saking gitu da. Lumayan ya. Oh, siapa tuhnya? Mantap. Geus aing balik nyaleknya. Hayang geus atuh. Siap.